nyusur lah, nyusur teh ngabaca contohnya nyusur rek ngaji nyusur heula ku samunutan kadang teh nyusur nyusu begitu balik teh ka imah nyi cenah akan menang ilmu anyar ya ti ustaz di perdana naon geuning sunat cenah tiap rek salat teh nyusu atuh tiap rek salat di nyol tiap rek salat di nyol sapoe 5 kali teh cek pamaja cenah paling agama teh 1000 5 kali tiap nanti meredehna cenah ieu nelpon awing cek pemajikanna teh bener cenah teh bener teh ustaz cenah teh tiap rek salat panjang teh sunat cenah nyusu lain nyusur nu bersihan untuk atuh salah cenah salakikeun heuh salah denge teh keun supaya kapok cenah pake sabol kapok ku sabol pas poe Jumaah teh nyi cenah urang ieu heula pahala begitu genyol beul ada jelema mah kada pangabeuti balik kapok. Kalau kapok nanti aduh cenah hareut heuy. Kare Khufatul jannah bil makari wa khufatun nar bisyahawat. Jalan ka surga sok diberikan ku teu resep. Ku loba gogoda, ku teu sesuai jeung hawa nafsu. Jalan ka surga mah kitu, nu judulna ibadah mah pasti teu resep jeung hate teu sesuai. Da ibadah sesuai jeung hawa nafsu mah lintang teh hiji kawin. Nikah mah nya ibadah nya geunah. Nu ngadoakeun loba, siap salaman ngadoakeun. Nya. Geunah sok ka panganten, mudah-mudahan masih menuntut rayun. Ayo bener? Oh, nuntut tahu katanya. Masih sehat walafiat.